Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui jeung channel Tisagawayah ID. Ayeuna bade nguseup di Wahangan sambil ngabuburit bulan puasa. Emeh teu lami waktu, ayo lah urang langsung ka itu ka tempatna. Kalau resan cuaca aja teh sae, mudah-mudahan ieu ngusupna oge hasil. Kitunya. Alhamdulillah teman-teman, sekarang yuk atau sedugi di spot anu kahiji. Ayeuna bade langsung nguseup ka tempat anu dituju. Emang denger mah, ini mah. Ayo ayeuna udah panan heula, siap-siap megang nguseup. Depan mana depan? Depanna ketemu sae kaula ini. Nah, iya pana barudak. Saya biasa ngange cacing kanggo ngusup di Wahangan mata. Yalah, langsung ngumkeun. Dan tahu
Alhamdulillah. Tinggalkan kena kamera, tinggalkan media bawah, media bawah. Bawa atas, wahangan. Badak. Lah mang. Strike kawan-kawan. Strike pertama ya mah benar. Lumayan sedikit ge lah. Untuna kieu kotroges kieu guys. Mana wadahna yuk. Yo wadahna. Iya. Lumayan ya lah. Mantap. Mang euy. Jadi mah gila menangna kalau atau mau itu tempat ayolah orang pindah lah ke Burudan dia mah kayak menang hiji dia ge dua ning lepas dia ge lepas ngeletik lopna ya orang main ayolah monggo mengkene dong jadi popok keringnya kawan tadi dia mah oh alus kalau jeung di lemur di atas alus ke mana oh alhamdulillah ayeuna atau menang support kedua dia tempatnya saya pasti hasil bakal hasil udah ketinggal dia tempat lagi cuma pero kalau ada pasti bakal ayaan ya mama sok we daripada penasaran ya nama ayo we urang musuh
yo kan atas memang lah kur cekap kan sakyo wacana itu atau karena aduh kabur hujan dah tahu oke tinggi atau sehari gitu terakhir aja Masih hidup? si hidup guys ini Masih asli sehat? mang kalau hilangnya like komen like pencet like komen pencet dan subscribe share nah kalau kita beri lauk mah kurang beri lauk sama kalau berarti wow oke atur nuhun mah